Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa ila ruwai jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar.
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu bini'matika alayya wa abu bidzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khutbati. Ari ieu eta bab dina mertelakeun khutbah ayyama mina dina pirang-pirang poe nalika aya di Mina. Ari aya di Mina teh poe lebaran tanggal 10, 11, 12, 13. Nu dimaksud khutbah di dieu khutbah poe lebaranana. Dina Sahih Bukhari juz kahiji halaman 288 dugi ka halaman 300. Mun sami percetakanana. An Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoba eta khutbah Rasul annasa ka manusa yauman nahri dina poean lebaran nalika haji wada. Faqala maka ngadawuh Rasul kana lapad ya ayyuhan nas he eling-eling manusa
Ayu yaumin ari poe naon hada eta ieu yaum. Qalu ngucap nas yaumun haramun hada yaumun haramun takdir. Yaumun haramun ari ieu eta poe haramun anu diharamkeun yaum. Diharamkeun pikeun perang maksudna. Qala ngadau Rasul fa ayu baladin maka ari lembur naon hada eta ieu balad. Qalu ngucap nas baladun haramun hada baladun haramun takdir. Baladun haramun ari ieu eta lembur haramun anu haram itu balad haram pikeun perang. Qala ngadau Rasul fayu syahrin maka ari bulan naon hada eta ieu syahrin. Qalu ngucap nas syahrun haramun takdirna hada syahrun haramun ari ieu eta bulan haramun anu haram itu syahrun diharamkeun pikeun perang maksudna. Qala ngadau Rasul kana lapad fa inna dima'akum maka saestuna ngocorkeun pirang-pirang darah aranjeun kabeh wa amwalakum jeung ngarampas atawa nyokot pirang-pirang harta aranjeun kabeh wa aradakum jeung ngaruksak pirang-pirang kahormatan aranjeun kabeh alaikum eta alaikum ka aranjeun kabeh haramun eta anu haram kahurmati yaumikum saperti haramna poe aranjeun hada anu ieu yaum fi baladikum di lembur aranjeun kabeh hada anu ieu balad fi syahrikum dina bulan aranjeun kabeh hada anu ieu syahru. Fa'ada maka ngabalikan Rasul hak kana itu kalimah miraron kalawan pirang-pirang balikan. Tsumma rafa'at tuluy ngangkatkeun Rasul ra'sahu kana masaka Rasul. Faqala tuluy ngadawuh Rasul kana lapad Allahumma hal ballagtu. Allahumma ya Allah hal naha ballagtu geus nepikeun kami. Allahumma ya Allah hal ballagtu naha geus nepikeun kami. Qala ngadau sa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sa Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas amin. Kana lapad fawalladzi maka demi dat nafsi anu ari jiwa kami biadihi eta tetep dina kakawasan ladzi innaha saesuna itu wasiat tulisnya wasiat la wasiyatuhu eta yakin wasiat Rasul ila ummatihi ka umat Rasul fal yuballig maka pek nepikeun sa asyahidu anu hadir al ghaiba kana anu ghaib ka anu ghaib nu absen nu teu aya di dieu. La tarji'u ulah jadi aranjeun kabeh rojaana bimana soyaro. La tarji'u ulah jadi aranjeun kabeh ba'di dina sabada maut kami kufaron eta saperti pirang-pirang jalma kafir. Eta ti mana jadi khobar tina tarji'u anu bimana rojaana bimana soro. Yadribu nenggel sahabat dukum sawareh aranjeun kabeh riqaba ba'din kana punduk sawarehna faruba muballagin maka mang pirang-pirang anu di tablega anu di tepian au aeta leuwih paham min samiin tibatan anu ngadenge kalawan langsung. Bab mertelakeun khutbah dina pirang-pirang poe ketika posisi jalma nu ibadah haji aya di Mina tanggal 10, 11, 12, 13
jemaah haji teh aya di mana? Di Mina. Pan kamarina dina poe Arfahna tanggal 8 Rayagung naon wukuf nya wukuf tanggal 8 Rayagung iraha kawitna wukuf aya kumaha jeung tisuk ti lohor sing tarik atuh wukuf di Arfah tanggal 8 mimulaina iraha lohor si subuh lohor zawal batasna sampai subuh malam lebaran itu wukuf di Arafah kalebat rukun gegeden rukun bahkan sehingga Rasul ngadau al haju arfatu ari gegeden ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sebab lamun teu wukuf di Arafah mah gagal hajina. Jeung hese disusulna deh. Kudu tahun hareup gitu. Mun aya kuota gitu. Ari saperti telat tawaf mah gampang ieu. Mun head nya atuh moal ka suci. Tah dina poe tanggal 8 posisi jemaah haji aya di Arfah kangge wukuf rek beurang heg rek peuting heg utama nama juz beurang jeung juz peuting kabawa rukun wayahna ti mimiti lohor nepi ka fajar malam 10 tapi sing ingat aya kewajiban jemaah haji mabit di mana? Di Muzdalifah mulai ti satengah peuting anu kadua ngan lamun teu mabit di Muzdalifah mah eta mah jadi hajina ngan pedah kudu mayar dam beda jeung teu wukuf mah gagal haji ti mimiti jam 12 kaditu setengah peuting nu kadua mabit di Muzdalifah tuluy lamun teh mah jalmana lalemah nini aki-aki barudak keneh sok berangkat ti peuting eta geus mabit di Muzdalifah teh ka Mina tapi ari pikeun anu karuat mah saena dugi ka subuh di Masyaril Haram gitu kan di Carang Cangtihan berangkat ka Mina mulung batu 7 di mana di Muzdalifah jang tengoreun isuk poe lebaran tepi ka mana tepi ka Mina tengorkeun nang mulung ti Muzdalifah batu 7 ka jumroh Aqobah hungkul tengorkeun waktu duha mun sempat nyelang heula ka Mekah rek tawaf ifadah lamun teu acan dipigawe tawaf ifadah dina sabada tawaf kudum daya kalana pikeun haji ifrad mah ka Mekah teh langsung tawaf kudum tos tawaf kudum bisa langsung sa'i haji teu tartib ge bae adi dina palabah haji ifrad mah kitu kan datang teh ngalaksanakeun tawaf kudum geus tawaf kudum sa'i haji lamun encan ta tanggal 10 Rayagung eta sabenerna dimulai teh setengah peuting sabenerna geus mulai ngan peda setengah peuting malam lebaran teh posisi urang ke di Muzdalifah nyumpunan kewajiban haji ceritana tepi ka Mina tenggorkeun tahallul jalma teh pan tahallul awal didinya kaburu ka Mekah heula nyelang ka Mekah heula langsung pikeun tawaf ifadah, tawaf haji muncan gitu kan. Muncan harita lamun lain haji ifrad mah gitu kan. Seperti haji tamatu mah pendatang teh umroh heula, tamat umroh kakara haji. Berarti ketika haji teh tanggal 10 can pernah tawaf. Tawaf eta. Tawaf ifadah. Tos tawaf ifadah sa'i. Balik deui ka Mina urang teh da keur jadi urang Mina.
nyelang heula tadi mah. Hok lohor kamina. Meting di Mina malaman 11. Isukna tengor jumroh 3. Ula usto Aqobah masing-masing 7. Meting malam 12. Kapoe isukna tanggal 12 tengor ula usto Aqobah. Meting malaman 13 tengor isukna poe isuk malam poe 13 ulah usto Aqobah. Jadi di Mina teh 4 hari berarti di kawit raya lebaran tanggal 10, 11, 12, 13 kecuali mun urang rek napar awal mah budal ti Mina tanggal 12. Tah rek ngajelaskeun hari-hari ketika aya di Mina aya khutbahan gitu. Sabab ari khutbah syar'iyah cek syara khutbah itu aya 10. Hiji khutbah Jumat, 2 khutbah Idul Fitri, 3 khutbah Idul Adha, 4 khutbah gerhana matahari, 5 khutbah gerhana bulan, genap khutbah istisqa genap. Nu 4 deui terjadi ketika jemaah haji aya di Mekah. Nu 4 deui mamana khutbah dina nalika tanggal 7 Rayagung. 7 Rayagung disebut Yaumuz Zinah. Gitu, pan tanggal 7 teh Yaumuz Zinah, tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 8 Arafah. Tanggal 10 Yaumun Nahri disebut nanti pan gitu. Tanggal 7 tah nalika jemaah haji tanggal 7 aya khutbah di dinya disebut Yaumuz Zinah. Nu kadua na keur ibadah haji dina Miroh poe salapan Rayagung teh ya khutbah Arafah teh. Katilu khutbah lebaran. Kaopat khutbah ketika poean napar awal tanggal 12. Jadi di Mekah unggul 4 tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Kabeh khutbah teh dipigawe salat heula, khutbah heula. Lamun dina khutbah Jumat mah naon heula? Khutbah heula tuluy salat. Dina nu sejen mah naon heula? Salat heula tuluy khutbah. Tanu salapan deui mah salat heula tuluy khutbah. Bahkan dina khutbahna Jumat mah Jumat mah naon heula? Jumat khutbah lah tuluy salat. Nu sejen mah salat heula tuluy khutbah gitu. Nu sajen teh naon? Nu salapan deui meureunannya. Tah ieu rek ngajelaskeun khutbah ketika hari-hari aya di Mina. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi nu dimaksud adalah poe lebaran. Sebab eusi khutbah Rasul mungkin dina poe lebaran eusina. Lain keur ngajelaskeun khutbah nu di Mina tanggal 12 napar awal teh lain. Keur poe lebaran. Ti Ibnu Abbas ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Nah, khutbahan manusia poe lebaran tuh. Ari judulna Ayyama Mina, poe-poe ketika di Mina. Di Mina dengan 10, 11, 12, 13. Nu dimaksud adalah poe lebaranana, khutbah lebaran. Rasul teh khutbah naros ka jalma-jalma keur haji wada ieu teh. Ribuan ban harita. Da Rasul masa kali-kalina ibadah haji. Haji wada. Harita kira-kira 3 bulan Rasul wafat. Haji wada terakhir sawa Rayagung pas Muharram Safar mulud Rasul muludna ngantunkeun. Rasul teh naros ayu yaumin hadza poe naon ieu teh. Dari riwayat sanes mah sahabat teh teu wantun
teu wantun ngajawab, da bisi ngajawab salah gitu. Di dia mah dijelaskeun cek sahabat teh. Poean haram Gusti Rasul. Haram poe nu dimuliakeun, poe nu diharamkeun, haram perang maksudna mah poe lebaran. Tak di riwayat sanes mah Rasul naros ari ayeuna teh poe lebaran lain, sahabat tidak bisa salah repe. Ari ieu teh poe naon? Tarepeh sahabat. Lebaran lain, mohon kakara gitu dari riwayat sanes mah gitu. Dia mah langsung sahabat dijawab. Poean haram Gusti, haram perang nanti maksudna poe lebaran. Saur Rasul. Ari ieu teh lembur naon? Saur sahabat, ieu lembur anu haram, diharamkeun perang. Sebab ketika di Mekah tanah haram itu disebut tanah haram teh haram perang gitu. Kecuali orang diserang. Teu meunang memulai perang di dinya. Dina riwayat sanes bentukna pertanyaan, ari ieu teh lembur naon? Tarepe sahabat. Mekah teh nya ieu teh muhun Gusti Rasul gitu. Ari ayeuna teh bulan naon? Saur sahabat, bulan haram Gusti Rasul, Asyurul Hurum. Haram bulan-bulan nu diharamkeun perang maneh opat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, opat Asyurul Hurum teh diharamkeun perang. Kulantan diharamkeun perang, tak mulia disebutna. Saur Rasul, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Sesungguhnya ngocorkeun darah di papada aranjeun, ngarampas pirang-pirang harta di antara aranjeun, ngaruksak kehormatan di antara aranjeun, pikeun aranjeun itu adalah haram. Seperti haramna poe anjeun nu ieu lebaran. Seperti haramna lembur anjeun nu ieu Mekah. Seperti haramna bulan anjeun nu ieu Dzulhijjah. Haram urang teh ngocorkeun darah. Metak logatna fa inna dima'akum maka saestuna ngocorkeun darah aranjeun kabeh. Lain kieu, fa inna dima'akum maka saestuna pirang-pirang darah aranjeun kabeh. Ieu ari hukum mah moal cumantel kana zat, tapi cumantel kana pagawean. Darah haram, cek saha haram. Ngocorkeunana. Harta haram, cek saha harta haram. Ngarampas. Kehormatan haram, cek saha kehormatan haram. Ngaruksak kehormatan batur nu haram mah. Entak hukum itu tara cumantel kana zat, tapi cumantel kana af'alil mukallafin. Wa huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Jadi hukum moal cumantel kana zat. Bangke haram teu? Mang Ade, bangke haram teu? Ayo innamal maitatu wa damu wa lamul khinzir eta. Haram teu bangke? Nya henteu atuh nu haram mah ngadahar bangke. Hah? Sapeker haram, cek sah sapeker haram. Karunya sapeker haram. Ari daging babi haram teu Mang Ade? Henteu atuh cek sah daging babi haram, ngadahar daging babi nu haram. Ari getih haram, henteu ngadahar getih nu haram. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkeun ka aranjeun kabeh sah ummahatukum pirang-pirang indung aranjeun kabeh. Manya indung haram, ngawin indung maksudna mah. Anjeun kawin ka indung eta haram dah jadi mahram. Lain indung sanya diharamkeun ka aranjeun saha ummahatukum pirang-pirang indung aranjeun, indung anjeun jadi haram. Haram teh kana naon? Lamun dikawin gitu kan. Tah seperti kitu. Entak daging anjing teu haram mangga teh cek saha haram. Ngadahar daging anjing. Darah haram henteu ngocorkeun darah maehan teh. Makan darah meureun eta nu haram. Sesungguhnya ngocorkeun darah di antara aranjeun garlut pasea perang, pertumpahan darah. Ngambil ngarampas maling harta di antara aranjeun, ngagogoreng batur ngaruksak kehormatan jeung martabatna, haram bikeun aranjeun seperti haramna poe aranjeun ieu dalam kurung
poe lebaran. Seperti haramna tanah atau lembur aranjeun ieu dalam kurung Mekah. Seperti haramna bulan aranjeun ieu Dzulhijjah. Fa'adaha miroron. Rasul ngabulak-balik eta kalimah beberapa kali. Da pedah Rasul mun nyarios eusi cariosana penting sok diulangi 3 kali. Rasul mun salam nu salamna bentuk minta izin sok 3 kali. Assalamualaikum. Tok tok tok. Jawaban. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Jawaban. 3 kali balik gitu. Telepon teu diangkat we. Telepon ulah hayo pas gitu. Panggilan tak terjawab 10. Loba-loba teh. 3 tah gitu. Tak loba teh 3 eta gitu. Nya panggilan tak terjawab 10 sagala banding ku penting udah gitu. Engin tak izin mah 3. Tarosul mun nyarios penting 3 kali. Tara unggal poe, tara unggal waktu mun penting atau ningali situasi dan kondisi yo jumahna seueur bisi teu kadangu gitu kan. Mun salam Rasul gitu 3 kali. Sabadah kitu sumaroparo sau ngangkat Rasul mastaka ngadua. Allahumma hal ballagtu, ya Allah apakah abdi geus tabligh? Apakah abdi geus tabligh? Bentuk pertanggungjawaban Rasul ka Allah ka umat. Sabab di akhirat mapan Rasul teh jadi saksi. Jadi saksi. Inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhira. Syahid jadi saksi. Ketika nabi-nabi nu sanes teu tiasa nyapaatan dina pakewuna alam mauqib. Da loba-loba kesalahan, maksudna kesalahan di dinya mah da ai nabi mah maksum mari kitu teh. Ngan pedah we gitu anggapan-anggapan kadang-kadang nya seperti Nabi Isa. Nabi Isa gitu kan tuh bisa nyapatan gara-gara naon? Ku umatna dianggap Tuhan. Sehingga berat pertanggungjawaban Nabi Isa teu tiasa nyapatan. Ditanya kalau bener Isa anjeun ngaku pangeran teh Nabi Isa teh henteu. Henteu. Tak Kanjeng Rasul ge bisi pajarkeun teu pernah nyampaikan ke umat gitu. Berat pertanggungjawabannya di payunan Allah. Ke bisi kunaon geuning anjeun naon maihan. Oh, da Rasulna ge teu ngabahas tentang haramna pembunuhan bisi gitu. Sore Ibnu Abbas demi zat Allah nu jiwa kami aya dina genggamanana, dina kakawasanana. Ieu teh seolah-olah wasiat Rasul nu paling terakhir. Da memang telami 3 sasih kemudian Rasul ngantunkeun. Saterasna saur Rasul fal yuballigh asyahid al-ghaib. Ta ieu nu dimaksud ku Ibnu Abbas mah seolah-olah pepatah terakhir teh ieu bahasa Rasul fal yuballigh asyahidu al-ghaib. La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Farubba muballagin aula au'a min sami'in. Itu kata-kata seolah-olah kata-kata perpisahan. Wasiat terakhir katakan. Dan memang telami deui. Rasul ngantunkeun. Sok tepikeun ku aranjeun nu hadir di dieu, kajama nu absen eueuh di dieu. Tepikeun. Pan sahabat teh meureunna teu ibadah haji sadayana harita teh kitu. Tepikeun nu teu aya di dieu, nu hadir di dieu, tepikeun ge ka ditu. Sampaikeun ka umat. Cek guru teh kitu bener. Ngaraji sing bener. Cenah patrol kek nu hadir di dia sok obrolkeun kana patrol tadi nu teu ngaji tadi ulah ketika kitab kosong ieu mah aya janelaan alus aya ventilasi kitab menggoreng itu aya ventilasian sabab lamun kitab kosong angkewe teu disusulkeun biasana lamun rek ngaji deui teh biasa kosong teh belah dinya sok anjeun ngaji pas kitab anu misalnya Alfiyah hadi teh patrol atau gering teu kaburu disusulkeun tamat caritana Alfiyah teh can disusulkeun hiji mangsa rek ngaji deui Alfiyah eta teh sok pas hanca eta teu ngaji deui we pas hanca eta teu ngaji we 3 kali sugan hanca eta we teu ngaji teh kebiasaan gitu kalaman pernah gitu mulang
kergering baheula masantren teu kasusulkeun gitu angke pasaran mun bulan puasa ti awal mah getol pas eta aya we gangguanna teh kosong jadi janela ketika ayeuna tah ulah kitu fal yubalik asyahid al ghaib hendaklah nu hadir di dieu sampaikeun ka jama nu teu hadir di dieu nu ngaji sampaikeun ka nu patrol bedah tadi teu ngaji masak di dapur patrol sampaikeun sabab paruba muballagin au amin samin terkadang bahkan mungkin kebanyakan mubalag orang anu di tepian itu lebih mengerti daripada orang anu mendengar secara live. Terkadang Mang Ade di dia ngalogat tulu aya tadi rerencangan patrol Maulana patrol teu ngaji Mang Ade wayahna sampaikeun nya sampaikeun ka Maulana sabab terkadang Maulana lebih paham nu dibahas ku kuring di dia daripada Mang Ade bisa saja. Mang Ade mari nyusulkeun cek Maulana teh kalogat Mang Ade teh Mang Ade terangkeun lah saeutik lah nya tempat ngarti Maulana mah bisa wae ngarti bisa wae tepikeun mang pirang-pirang jamaah anu ditepikeun ku aranjeun lebih paham daripada anu ngaji secara langsung kadang-kadang nu hadir di dia lebih naon aya nu hadir di dia aya nu alumni ngaji live lewat FB misalnya kan Sabil Huda Media gitu. Kadang-kadang alumni lebih mengerti daripada ajeun dia. Maksud kuring dia ngobrol kieu. Kadang gitu. Yang penting tabligh. An Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar halaman 267. Oh, jadi mundur deui. Tadi mah tos halaman sabaraha tadi teh? Ti 288 halaman 300 sebenarnya tadi. Nah, jadi katukang lipan logikana kuduna maju na kita mentak lain heureuy halaman sekian di tayanganan teh hese gitu. Leung mun tartib mah halaman sekieu pasti muka sahalaman muka 2 halaman. Ieu mah kadang-kadang 30 halaman ka tukang. Kadang hareup 50 halaman, kadang tartib gitu. Tak tulis eta na bisi nya hese di neanganana. An Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar halaman sabaraha? 267 mun akur halamanana kita. Kitab nanti beda di halaman ente lihat di wae. Rodiya mugami karido sallallahu anhuma ti Abdullah jeung ti Umar anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakho eta ngadepakeun Rasul ngadepakeun onta maksudna bil batha di batha tanah lebar allati anu bidil hulaipati nu tetep lati di zil hulaipah bir ali zil hulaipah fa sholat tuluy sholat itu Abdul itu Rasul biha di itu lati wa kana sareng bukti sa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma amin yap alu eta midamel Abdullah bin Umar dalika kana itu anakho bil batha ti Abdullah bin Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika bade berangkat ti Madinah ka Mekah anjeunna transit heula di mana di Dzil Hulaifah ngadepakeun onta di tanah nu datar di caketeun masjid nu aya di Dzil Hulaifah nu katelah disebut Bir Ali kira-kira 12 kilo ti Madinah Dzil Hulaifah 12 kiloan kirang langkung transitkeun we tah Rasul teh salat gitu. Salat naon lamun anu dipahami nya kapan Rasul teh di jamak gitu. Tapi bisa jadi dalil di salat nate salat sunat ihram bisa. Da Rasul teh harita di jamak gitu kan di perjalanan ibadah haji di Madinah. Di Bir Ali heula. 12 kilo eta teh. Salat sunat, salat wajib geus puguh, salat jamak di dinya. Tuluy we naon? Tuluy we salat sunat ihram. Sabab miqat
makani pikeun jalma anu berangkat natibandina nya Dzulhulaifah. Mikot makani ai mikot teh ai mikot zamani, ai mikot makani. Pan ihram teh kudu ti mikot. Rukun haji teh naon? Hiji ihram, dua wukuf di Arafah, tilu tawaf ifadah, opat sa'i, lima halku, genep tartib. Eta mah rukun. Aya kewajiban nu kahiji rukun haji teh ihram. Dina ihram aya kewajiban di antawisna ihram kudu ti mikot. Ari mikot aya zamani aya makani. Mikot zamani waktu pikeun ibadah haji 3 bulan Sawal, Hapit, 10 peuting tina Rayagung itu adalah mikot zamani pikeun haji. Sehingga Mang Ade rek ibadah haji ayeuna bulan puasa niat ibadah haji teh gitu terjadi da can waktuna. Ti Sawal mah boleh. Ngan tapi kan jadi lila ti Sawal lila teuing. Lila repot mawa paharaman ihramna gitu kan. Berat pan itu kudu. Tapi itu mikot zamani kange haji Sawal Hapit 10 peuting tina Rayagung. Lamun mikot zamani umroh mah satahun ya ayeuna ge bisa umroh mah gitu. Rek dina waktu haji umroh waktu umroh pokokna umroh mah tiap tahun bisa. Eta mikot zamani waktu yang ihram. Aya deui mikot naon? Mikot makani tempat. Tapi kan jama anu berangkat di Madinah ya Dzulhulaifah. Bir Ali teh 12 kilo di Madinah. Urang teh kapan rek niat ihram rek haji rek umroh meureun tanya. Komun umroh mah naon? Mandi heula sing bersih. Kurud-kurud da bulu-bulu. Naon kelek, bulu nu handap, kuku gitu. Mandi. Geus bani make sesengitan. Baik make sesengitan ge sunat memeh ihram mah. Lamun geus prak kana ihram teu meunang gitu kan. Haram make sesengitan. Meunangnya Kang heuh pan ari ente ari sahur memeh puasa meunang teu barang dahar. Tapi kan ayeuna mah teu meunang ayeuna mah kan. Jika kitu keur memeh ihram memeh niat kana ihram diminyakan, niat we ihram seungit urut tadi bae. Siga urang ayeuna wareg beuteung teh, ngan urut sahur tadi bae ngan ulah wareg ayeuna. Mandi make pakaian bodas. Gitu. Salat sunat ihram. Salat sunat pedah ihram gitu. 2 rakaat terus niat mereka umroh nawaitul umrota wa ahramtu biha mereka haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi haji jeung umroh nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima labbaik Allahumma labbaik. Di mana tempatna eta? Aya ningali praktek Rasul mah niat eta teh ketika Rasul naik kendaraan. Niat naon deh? Niat haji, niat umroh ti Dzulhulaifah. Jadi Kang saya kene dina beus meureun nya mun ningali eta. Tapi rata-rata praktek nanti di masjid gitu. Naon sababna? Sabab Batha itu tempat nu baheula duka belabah mana aslina gitu bisi liwat teuing maksudna mah gitu. Mentak sapalihna nganjurkeun lah geus we di masjid gitu. Ari padahal praktek nu saya ningali sejarah Rasul mah Rasul niat ihram teh kendaraan sanes di masjid. Tah di dinya mah geus niat ihram berarti nya berlaku paharaman ihram nih teu meunang make sesengitan, teu meunang make nu dikaput gitu kan. Lalaki teu meunang nutupan sirah gitu kan. Eta mah kayak bab haji Riyadul Badiah lebih lengkap. Poina Rasul itu ngadepakeun ontakna di Batha dataran naon tempat nu datar nu aya di Dzulhulaifah tuluy salat naon cenah mah eta teh nya salat jama gitu nya salat naon salat sunat ihram kulantaran Rasul kitu maka Abdullah bin Umar sami praktek siga Rasul
Kitu Abdullah bin Umar di Madinah rek berangkat ke Makkah teh di mana di transitkeun heula ontana didepakeun diparkirkeun di Batha di Dzul Hulaifah nurutan siga Rasul. Bahkan Ibnu Umar mah kasang-serem pisan yang siga Rasul dugi ka perjalanan waktu ku Rasul disinggahi. Atupan lami Rasul teh ibadah haji teh di Madinah ka Makkah teh zaman kapungkur mah berangkatna tanggal 20 genep Hapit dugi opat Rayagung. Rasul teh gitu eta keur harita ibadah haji teh di Madinah mah eta teh 20 genep Hapit 20 genep Dzul Qa'dah dugi opat Rayagung sekitar 8 hari 9 hari. Makkah Madinah teh jauh nya ayeuna mah cukup ku 7 ku 8 jam oge ya sekitar 450 kilo atau sampai 500 kiloan itu aspal ayeuna mah 7 8 jam ge dugi ayeuna baheula mah 8 hari Rasul dugi ka perjalanan pernah disinggahi Rasul pernah kahampangan didinya di tempat eta ku Ibnu Umar masami masing teu hoyong kahampangan ge api-api hoyong kahampangan bani ku hoyong persis perjalanan ibadahnya seperti Rasul itu nabori ya itu wa anhu jeung katampi di Abdullah bin Umar halaman 268 Rodia mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abdullah bin Umar 268 isi salah kemana nya Abdullah bin Umar Anna talbiyata Rasulillah saya sunat talbiyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta lapad labbaik Allahumma labbaik la syarika la eta mah kitu nya labbaik ieu mah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak anu populer masuk kumaha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik kitu nya labbaika nyumpunan abdi kana pangundang Gusti Allahumma ya Allah labbaika nyumpunan abdi kana pangundang Gusti labbaika teh labbai teh nu mulazamah idopat kan isim domirnya gitu lihat mana betna kawah dai labbai wa dawalaisa dai wasada uya dai li labbai aya pan bet eta aya bet lebay la syarika teu aya nu ngarencangan eta maujud laka ka Gusti labbaika nyumpunan abdi kana pangundang Gusti innal hamda saesuna pujian wa nikmata jeung nikmat laka eta tetep milik Gusti wal mulka jeung karajaan la syarika teu aya nu ngarencangan eta maujud laka ka Gusti Saur Ibnu Umar talbiyah Rasul mah kieu labbaik Allahumma labbaik langsung la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak bari eta teh hadirin dina Sahih Bukhari mah labbaik Allahumma niat haji teh bisa nu tadi niat umroh teh bisa nu tadi bisa di kieu labbaik Allahumma hijjatan bisa ya. Labbaik Allahumma umrotan bisa niatnya gitu untuk kudu nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau nawaitul umrota wa ahramtu biha duana nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihi mah henteu kudu kitu labbaik ge bisa labbaik Allahumma hijjatan ngagorowok eta ngadangu eta teh talapud biniat eta teh sebenarnya nepika dina Sahih Bukhari jilid 1 halaman 268 wa sami'atuhum jamana teh oti Anas bin Malik sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah adzuhra Rasul salat di Madinah adzuhra kana dur arbaan kalawan opat wal asro jeung kana asar bidil Hulaifah rakaataini opunten tadi teh nya jadi lain di jama Rasul tadi punten. Jadi Rasul salat di Madinah bade berangkat ibadah haji teh di lembur keneh opat normal eta mah. Da di lembur berangkat teh ka mana?
berangkat we ka Dzul Hulaifah salat asar dikosor eta mah punten sanes jamaknya dikosor diralat. Jadi lohorna di Madinah, asarna di Dzul Hulaifah itu 2 rakaat kosor. Kade salah pemahaman. Kulantaran jarak Madinah ka Dzul Hulaifah 12 kilo, maka jarak 12 kilo bisa dikosor. Kade kaliru lain gitu maksudnya. Dah ya paham gitu. Tidak ka Mangun Jaya dikosor. Hah? Tidak ka Mangun Jaya dikosor. Tidak ka Mangun Jaya paling 10 kilo mana kurang lebih. Cenah Rasul ge ti Madinah harita geuning di Dzul Hulaifah eta pan 12 kilo kirang langkung dikosor tah asarna mah. Kaliru maneh mah yang memahami hadis teh. Pan Rasul mah lain rek jadi tujuan ka Dzul Hulaifah, tujuanna mah ka Mekah nu sekitar 450 sampai 500 kilo. Tak kuring rek mudik mun dicarekan pemerintahnya. Ti dia mudik ka Sukabumi misalnya gitu kan. Ti dia teh salat naon? Salatnya di jamak we di mana? Di Masjid Agung bisa teu? Bisa, tapi kan tujuan lain ti dia rek ka Masjid Agung kan, rek ka Sukabumi ngan peda istirahat heula di dinya salat kosor kitu maksudna mah. Kuring rek ka Sukabumi istirahat di Ciawi misalnya. Salat naon? Salat kosor atau jamak di Ciawi. Lain berarti perjalanan ti ka Ciawi bisa di kosor jamak lain. Da tujuan kuring mah jauh lebih ti 80 kosor jamak teh sabaraha dina kitab Madzhabul Arba'ah itu 80 kilo 640 meter. Tah lamun boga tujuan perjalanan jauh karek 20 kilo bisa teh kosor jamak. Bisa karek 20 kilo, tapi kan lain tujuan anak safar 20 kilo. Oke ulah kaliru deh. Disebut musafir teh lamun geus indit. Zaman hal pan isim fa'il. Ieu mah musafir kosor jama di imah keneh nya kaliru atuh. Di dieu kosor jama deh. Di dieu heula rek ka Sukabumi di dieu salat teh kosor jeung jama ongkoh gitu. Berangkat we. Teu meunang eta. Non sabab encan musafir, musafir isim fa'il kan dituduh kana zaman hal eukeur lumaku. Minimal liwat batas lembur. Ya ti dia mana batas lemburna nya ti mulai Masjid Agung. Geus mulai mungkin di Al-Muhajirin ge bisa ada geus beda ngaran lembur. Yang penting keluar itu dia. Taros oge kitu, keluar lah ti Madinah. Nya ka Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah salat naon? Asar bari rakaataini berarti naon? Dikosor. Lohorna di Madinah Rasul da kerja di urang lembur keneh eta mah gitu di lembur keneh. Opat di Madinah mah Rasul biasa. Tos kitu kumaha saur Anas bin Malik wa sami'tuhum yasrukhuna bihima jami'an, kami nguping ka para sahabat kabeh ngagurowo kana haji jeung umroh. Labbaik Allahumma hijjatan wa umrotan. Itu kadenge ngaguru. Tah kulantaran ngadenge kabur, no? Ngaguru kadenge maka cek ulama dipahami eta teh talapud bin niat teh ngucapkeun kana niat mu urang usolli pada duhri ta eta talapud bin niat teh kitu niat menaha teh talapud gitu naon ngan jadi dalil urang usolli teh di mana dalilna nya sabaraha secara langsung mah usolli tina hadis mah eueuh ngan pedah ketika keur jemaah sahabat bade haji sareng Rasul di Bir Ali itu saur Anas bin Malik kami nguping para sahabat ngagorowok ngaguruh nyebutkeun haji jeung umroh niat haji jeung umroh bika kadenge ngaguruh euneur teh naon teh Dzul Hulaifah teh dalil bahwa niat itu boleh diucapkan ngan lain jadi pokokna nu penting mah dina hate. Lah naon atuh make usoli sagala bid'ah dolalah pinar tah geus mulai deui eta penyakit. Si eta aduh. Bid'ah dolalah pinar. Sok nambah-nambah Rasul gitu usoli. Ye, ari nyebut usoli, ari salat iraha setarna mangade. Hah? Ti mimiti takbiratul ihram pinisna bika mimna alaikum kan gitu. Cik, lamun nyebut usoli iraha sebelum takbir. Berarti ketika orang nyebut usoli sebelum takbir nambahan ibadah teu? Nyanta, mun nambahan ibadah mah Allahu Akbar. Usoli pada duhri. Tah eta nambahan.
Ari sebelum Allahu Akbar mereka baso gitu naon. Ngerti teh? Sing paham. Sok jamaah sok. Ya gitu. Bid'ah cenah. Urang merek usoliheg, teu usoliheg. Kadang osok, kadang tara. Teu jadi masalah. Ngan sok aya jama ngabidahkeun usolih majarkeun teh nambah-nambah ibadah. Cek urang da ari salat mah ibadah salat mulaina Allahu Akbar takbir. Ketika kurang ditambahan usolih memeh Allahu Akbar nambahan ibadah teu? Henteu. Anu salah ketika orang Allahu Akbar asup kana salat teh nyebut teh usolli pada duhri kuletah teh eta mah bid'ahnya. Dari memeh Allahu Akbar mah ngabaso gitu naon pan gitu kan. Kok mah nyebut usolli? Kan memang perlu dikritik. Ari gunana talafuz biniat supaya naon sinkron antara letah jeung hate liusa idalisan alqalba supaya letah ngabantu hate. Usolli fardo zuhri disebut kadang ku cepil pas Allah nah hate teh naon supaya kabantu hate teh tadi diucapkeun nah hate usolli fardo zuhri supaya kabantu nu diucapkeun ngabantu hate. Ari urang kaliru deui wae kumaha ari letana usolina bahasa Arab ari pas kana hate bahasa Sunda kan teu nyambung. Elatna teh aya elat sunat teh mun kitu mah. Ngerti teh? Tujuan diucapkeun namanya naon? Kabawa ku hate. Kulantaran supaya nulungan letah kana hate kudu matching, kudu seragam. Ieuna ku bahasa Arab, hatena bahasa Arab. Aya elat liusa idalisan alqalba letah ngabantu hate. Aku lamun ieuna ku bahasa Arab, ieuna ku bahasa Sunda percuma nyebut usolli ge. Sok. Entah kali-kali mah niat abdi salat lohor 4 rakaat ku Sunda Allah cek hate niat abdi salat lohor 4 rakaat bener eta hate kabantu ku letah. Usolli pada duhri ku bahasa Arab Allah nah hate usolli pada duhri bener eta alasanana pada hukum mah muter karena aya elatna liusa idalisan alqalba tukang ulah gitu lain ulah ngan pedah teu nyambung ai letah ku bahasa Arab hate ku Sunda eueuh elat liusai dalisan alqalba teh mentak lamun letahna bahasa Arab hate ge bahasa Arab ameh aya elatna ngabantu dari ku Sunda nama ngarti ieu eta mah terjemah eta mah gitu kan nya seperti kieu awaetu sauma godin tarik terus ku Sundana deui ari hate malaweng teu jadi teh naonna ge niatna ge kajenting teu gogorowokan ngan lain berarti ulah maksudna supaya ngabantu mentak lahetna nu barudak nu tararik mah nawaetu sauma godin ente mah nuturkeun hate nawaetu sauma tah kitu we gitu teu kudu gogorokan segera deui ieu gitu teh eta mah dehuban hizkil meureunna eta mah nu wah itu sauma gogorokan ente mah tuturkeun na hate sabenerna mah gitu nya jadi kakuping itu ku para sahabat ngaguruh eta teh jadi dalil talafuz biniat nya usolli ge tidinya dina pada ibadah haji ibadah salat ge adalah ibadah talafuz biniat liusa idalisan alqalba. Halaman 207 salapan an Abdillah bin Abi Aufa katampi ti Abdullah bin Abi Aufa radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abdullah bin Abi Aufa qala ngadawuh itu Abdullah bin Abi Aufa i'tamaro kana lapan i'tamaro umroh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patopa tuluy tawaf Rasul bil baiti di Baitullah wa sholat sareng sholat Rasul khalfal maqami di satu kangen makom Ibrahim rakaataini kalawan 2 rakaat wa mahu sareng eta tetep sarta Rasul man ari jalma yasturu anu nutupan man hu ka Rasul minan nasi ti manusa faqala tuluy ngadawuh lahu ka itu Abdullah bin Abi Aufa sarojulun hiji lalaki aknaha dakhala lebet sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ka Ka'bah qala ngadawuh Abdullah bin Abi Aufa kana lapad la henteu
Ti Abdullah bin Abi Aufa. Saur Abdullah bin Abi Aufa, Rasul kantos umroh. Dari umrohna Rasul mah mung 4 kali Rasul ngalakukan umroh teh. Hiji umroh anu teu jadi teh ya. Tahun kagenep Hijriah kaburu dicegat ku orang Quraisy. Wayahna baralik deui ulah umroh ayeuna. Rasul teh kapan naon? Mayar dam di dinya teh muncit gitu. Geus niat rek umroh teh dicegat. Teu bisa tahun ieu mah. Tahun isuk cek orang Quraisy. Ngayakeun perdamaian Hudaybiyah teh. Hiji umroh nu teu jadi gitu. Tapi da geus niat sebenarnya dihitung kaya-kayana. Da dikepung teh. Nu kadua umroh tahun ka isukna tahun ka-7 umroh qada. Nu katilu umroh ketika ngabagikeun ghanimah Hunain sabada putuh Mekah tahun ka-8 berarti. Perang Hunain. Geus putuh Mekah teh perang Thaif Hunainnya ditu. Nu terakhir umroh dina nalika haji wada sakantenan jeung haji. 4 kali Rasul teh. Kabeh oge dipidamel dina bulan Hapit eta teh. Tahun ka-6 Hapit teh jadi, tahun ka-7 Hapit gitu kan. Tahun ka-8 Hapit. Ari nu sareng haji wada mah mungkin Raya Agung mungkin. Da sabab dina ibadah haji Rasul teh kapan cek tadi ke perjalanan Mekah Madinah teh berangkat di Mekah 2 genep Hapit dugi 4 Raya Agung. Berarti umroh keur haji wada mah teh dina bulan Hapit, bulan Raya Agung basina gitu. Ta Rasul umroh nu mananya? Duka umroh nu tahun ka-7 bangunna teh teh. Tahun ka-7 naon? Tahun ka-7 Hijriah umroh qada meureunnan gitu. Da umroh tahun ka-6 mah teu jadi. Umroh tahun ka-8 eta mah meureunnan sabada putuh Mekah. Rasul teh umroh thawaaf di Baitullah, beres thawaaf salat di tukangan makom Ibrahim. Memang salat sunat thawaaf itu sunat di makom Ibrahim. Urang teh thawaaf 7 putaran, beres 7 putaran salat sunat. Ngaranna salat sunat thawaaf. Saena teh di belakang makom Ibrahim. Lain makam Nabi Ibrahim lain. Anu ciga kurung manuk teh geuningan tempat patilasan ngadegna Nabi Ibrahim ketika ngabangun Ka'bah. Nabi Ibrahim tukang nengokna, Nabi Ismail tukang ngadukna, malaikat Jibril jadi arsitekna. Luhur teh Ka'bah teh. Ngablesek itu kan ayat patilasan kaki Nabi Ibrahim 2 teh eta makom Ibrahim teh eta. Rasul teh salat di belakang eta. Bari di kurosnon, bari dihalang ku jalma. Da bisa aya nu liwat dijagaan Rasul teh di satpaman di backing gitu. Saur hiji pamegat naros ka Abdullah bin Abi Aufa harita Rasul lebet ka Ka'bah henteu. Saur Abdullah bin Abi Aufa henteu harita mah Rasul. Ai kitu Rasul kantos lebet ka Ka'bah kantos. Harita mah henteu berarti mungkin tahun ka-7 Hijriah. Naon sababna? Sabab dina tahun ka-7 Hijriah umroh qada. Di Ka'bah teh masih kene aya patung. Patung. Sabab ketika putuh Mekah 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasul itu ngancurkeun di Ka'bah itu 360 patung. Di jero Ka'bah teh aya patung 360 dihancurkeun. Tah berarti nu sebelumna Rasul pangna teu keresa lebet ka Ka'bah pada seueur patungan. Harita mah henteu. Tapi kadieuna mah nuju haji Rasul lebet ka Ka'bah. Nuju umroh ti Jironah mungkin lebet ka Ka'bah. Anu tahun ka-7 mah teu da masih kena aya patungan di dinya gitu. Halaman 280. An Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amin. Annahu sayasuna kalakuan saala etana Rasul ka Ibnu Umar sarojulun hiji pamegat. Anistilamil hajar tina ngusap hajar aswad. Faqala maka ngadau Ibnu Umar ra'aitu ningali kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu barina istilam ngusap Rasulhu kana hajar aswad wa yuqabbilu jeung ngecup Rasulhu kana hajar aswad. Ibnu Umar aya pamegat naros tentang istilam hajar aswad.
Hajar Aswad anu aya di juru Ka'bah, ceket tembok, caket pintu Ka'bah tanya aya. Juru Ka'bah nu eta pan juru Ka'bah teh berarti Ka'bah segi opat kan nya. Juru nu kahiji hajar tablah dia misal Hajar Aswad. Jadi mah deket Hajar Aswad kira-kira 1 meter pintu Ka'bah. Hajar Aswad multazam pintu Ka'bah. Nu gitu juru nu itu rukun Iroki, ieu rukun Sami, ieu rukun Yamani gitu. Yamani, Hajar Aswad, Iroki, Sami. Eta teh dina keur toab sunat urang istilam ka juru Ka'bah nu ieu sareng itu Yamani sareng Hajar Aswad. Mun deukeut usap, geus diusap kecup. Mun jauh isarah. Tak istilam teh kitu istilam teh ngusap asal pokona istilam itu ngusap. Mun deukeut, mun jauh isarah. Jadi praktekna urang deukeut maka Ka'bah teh naon? Ka Ka'bah Hajar Aswad teh usap heula tuluy cium. Lamun ti kajauhan da hese berarti isarah heula kecup. Lempengan di dieu naon keur toab puter set rukun Yamani. Angkat leungeun. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Ke Hajar Aswad sama. Angkat Bismillahi Allahu Akbar. Sabalik geus bae. Geus bae. Pan gitu. Ieu mah itu heula. Sebagai ngusap. Karena kecup. Ada dibalik gitu kan. Lain istilah dirinya mah lain. Ieu heula tuh gitu. Ngan peda tetap sunatna mah tiap muter kadinya mun deukeut di usap mun jauh isarah ngan kade kapan keur toab teh ulah dugi ka urang nu kangan Ka'bah selawasna kudu aya di mana di gigir belah kiri pan berenang kieu ieu misalna non ieu teh ieu rukun ieu teh tihang ieu teh. Dah, si dia menurutnya dah Hajar Aswad. Mun bisa mati awalnya geus ngecup. Kan pan hese mah mungkin gitu kan. Lempang teh kita tah si Ka'bah teh kudu aya di mana? Si Ka'bah teh kudu aya di mana? Belah kiri terus kieu tah. Udah hese ieu pabuliut nya. Tah kieu. Kade urang keur kieu teh. Hege kieu teu kaci. Tapi ari kaki ina cicing mah teu naon kieu deui we gitu. Kadang pan keur toab teh ngobrol. Pan ai salat, ai toab teh akur jeung naon? Akur jeung salat, salat teh akur jeung toab, toab teh akur jeung salat. Atoab bi manzilati salat ngan bedana ari dina toab mah bisa ngobrol. Kade ngobrol jeung babaturan teh. Aya naon? Kad bari lompang kieu. Teu kaci ta puteran eta. Wayahna ieu senantiasa kudu aya di gigireun. Maka ketika orang rek naon rek ngecup hese paling oge nya istilam ge tetep tah ieu teh naon rukun Yamani ieu kieu ulah kieu Bismillahi Allahu Akbar gitu lah dia kitu Hajar Aswad kade ieu ulah gerak ulah ngagilir ti Ka'bah tah ditaros istilam kana Hajar Aswad aya teu ti Rasul aya Rasul ge ngusap tuluy ngecup ngan namun tebih mah cekape kumaha diisarah terasa dikecup gitu ari Hajar Aswad dihajar batu Aswad hideung jadi Hajar Aswad itu batu hideung saur Sidna Umar maneh teh da batu lamun kami teu pernah ningali Rasul ngecup anjeun cadu kami rek ngecup anjeun moal ngecup ngan padahal Rasul ngecup Hajar Aswad jadi we kuring nurutan bari Hajar Aswad sabenerna barang surga nu turun ka dunia barang surga nu turun ka dunia teh onta Nabi Soleh gitu kan Hajar Aswad gitu asal mah bodas eta teh kontan dikecupan hideung gunawan ku dosa Bani Adam jadi hideung gitu. Asal bodas eta dina patul min aya dina ieu anahna gitu. Aya. Asal bodas gitu turun di surga.
barang dunia. Metak heureuyna guru kieu dina sapinah dina Riyadul Badiah teu batal lamun teh mah aya barang surga asup ka jero gitu kan. Dicontohana teh kitu heureuyna gitu. Berarti urang keur puasa ngadah Hajar Aswad teu naon. Depan barang surga eta mah. Padahal ngamanaan barang surga teh naon? Seperti poho atau barang surga teh seorang wali timbul karomah gitu kan. Heureuyna gitu berarti ngadah Hajar Aswad teu batal puasa. Da barang surga pada dina Riyadul Badiah teu batal aya barang surga asup ka jero gitu kan. Contohna teh Hajar Aswad. Gitu. 208 genep. Wa anhu jeung katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngadawuh itu Ibnu Umar kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida topa eta di mana-mana toap Rasul al awala kana toap nu kahiji maksudna toap kudum khobba tah ngincig Rasul salatan dina 3 puteran wa masya jeung mapah Rasul arbaan dina 4 puteran wa kana sareng bukti Rasul yas'a eta sa'i Rasul batnal masil di jero tempat banjir idza topa di mana sa'i Rasul toap di dieu mah di mana sa'i ulah idza topa di mana toap di mana sa'i sabab kahareupna Safa Marwah idza topa di mana sa'i Rasul baina Safa di antara Safa wal Marwati jeung Marwah Rasul di mana-mana toap nu awal sok ngincing 3 puteran awal mah lamun nu opatna eta mapah biasa nu dimaksud toap awal di dieu toap kudum toap kudum berlaku pikeun haji ifrad pan haji teh aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji qiron gitu kan. Ari haji ifrad mah haji heula geus tamat haji kakara umroh. Ari haji tamat tuh umroh heula geus beres umroh haji. Qiron umroh jeung haji dihijikeun jiga tadi dina niatna nawaitul hajja wa ahramtu bihima. Tari haji tamat tuh mah umroh we terus beres umroh kakara haji. Haji ifrad haji we heula geus tamat haji engke umroh. Tapi kan haji ifrad datang ke Mekah pasti toap kudum. Geus toap kudum boleh naon migawe sa'i. Tah Rasul teh lamun toap kudum atawa toap ipadoh pokoknya toap nu kadituna bakal sa'i. Dina 3 puteran awal ngincig da memang kangge pamegat mah ngincig sunat istri mah teu. Bisi anjeun naon? Toap nu bade kadituna sa'i. Geus toap terek sa'i naon toap umroh ketika urang umroh toap langsung sa'i ketika urang haji toap ipadoh langsung sa'i kecuali nyakit deui mun haji ifrad ban toap kudum langsung sa'i pokona poina lamun toap kaditu rek sa'i pikeun lalaki sunat ngincig 3 putaran awal ngincig jang lalaki opatna putaran akhir eta mah biasa-biasa we. Rasul teh sok kitu. Naon? Peda sasakalana gitu. Rasul teh disangka gering gitu teh. Disangka gering gitu kan. Dina jilid hiji halaman 207 salapan ayatnya sebab ngincig 3 puteran dina toap teh ieu. Alasanana kieu qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Rasul jeung para sahabat sumping ka Mekah faqalal musyrikun cok orang musyrikin Mekah kieu innahu yaqdamu alaikum wa qad wahanahum huma yathriba tuh Muhammad jeung babaturan geus datang zaman umur yang unggul sabab katelah zaman harita mah lamun jalma datang ka Madinah gering ieu jeung Madinah teh katelah lembur loba panyakit harita Kanjeng Rasul jeung sahabat ka Mekah perjalanan jauh wah cek orang musyrikin tuh nu marur yang unggul cek Rasul tingalikeun kekuatan teh paksakeun ayeuna mah Rasul teh incig jeung para sahabat teh aing incig deh lain lompat lain tapi lain santai jadi rada gancang gitu puteran hiji ka ditu kalebah tihang katutupan
teu katingalieun lempang deui. Kadieu kitu deui. Ieu katutupan biasa deui. Kadieu deui 3 kali kaditu mah santai geus baroseun cek musikin teh geuning garagah balik. Gitu. Ditaroong tuh. Zaman mahur yang unggul orang Madinah tuh. Kadieu Muhammad jeung babaturanana. Kadang mun ku Rasul tingalikeun kekuatanna euy tingalikeun. Siap gitu. Ngincig gitu. Gagah banget. Geus ka dieu mah katutupan ku Ka'bah belah dieuna gitu. Biasa deh. Ka dieu lompat deui gitu terus gitu. Ningalikeun kekuatan Islam gitu. Tah sababna 3 putaran awal kitu teh ningalikeun ka kekuatan muslimin bahwa muslimin itu gagah. Henteu lemah walaupun Madinah katalah lembur loba penyakit. Eta sababna mah teh. 3 putaran awal teh. Jang lalaki anu kaditu naon? Sabada toab terek sa'i. Siga umroh, toab umroh langsung sa'i umroh. Dina haji toab ipadoh langsung sa'i. Atau haji ifrad, toab kudum mah bisa langsung sa'i, haji bisa. Oh atuh Kang kieu kumaha lamun toab tapi moal sa'i, teu sunat ngincig eta mah. Contoh toab sunat. Toab sunat mah urang teh ka Mekah teh ka naon ka Ka'bah masuk ka Masjidil Haram nu disunatkeun teh toab lain tahiyatul masjid. Sabada toab apakah sa'i? Henteu eta mah toab sunat mah teu sa'i. Atau engke toab wada, toab perpisahan ketika orang rek ninggalkeun Mekah kana hiji jarak nu aya 2 pamondokan atau rek balik ke Indonesia atau rek balik ke Madinah urang misalnya. Rek ninggalkeun Mekah, toab wada sabada toab eueuh sa'i. Kulantaran eueuh sa'i maka 3 putaranna tong ngincig eta biasa we. Jadi aya anu ngincig teh 3 putaran awal. Dina toab nu kadituna rek naon? Rek sa'i. Bahkan pikeun pameget mah dina toab nu kadituna rek sa'i sanes sakadar ngincig unggul tapi sunat ittiba. Naon ittiba? Make sabelah awak naonana? Kain ihramna. Pan hiji disampingkeun nu kadua solendangkeun. Tah si man sorban teh aya. Jadi si ieu mana dibuka tah si tak-tak nu kanan mah. Si ieu mah ditutupan jadi si tak-tak nu kanan ieu katingali jadi si solendangna jalan kelek gitu. Apal meureun sok kabayang teh. Jum haji sapotong masuk kabuka ieu na. Ieu na mah henteu hiji deui mah pan kitu. Ngaranna ittiba eta teh. Sunat ittiba nalika toab. Nu toab narek sa'i ka dituna sami. Atuh toabna toab sunat mah teu kudu kitu tutupan tak-tak teh gitu. Toab wada mah teu kudu kitu tutupan tak-tak teh. Toab nu kadituna rek sa'i pikeun pameget sunat ittiba. Ittiba teh naon? Eta solendang nu kanan mah dibuka tak-takna gitu. Toab nu kadituna bade sa'i pikeun pameget mah sunat naon? Ngincig. Atuh pikeun awewe mah teu kudu. Tah mun Rasul wa kana yas'a, Rasul sok sa'i, sok mapahna henteu khoba aya tadi mengincig. Ai yas'a mah sa'i biasa lempang biasa. Sa'i teh di jero tempat banjir, ke aya mas'a. Di mana Rasul sa'i antara Safa Marwah. Sami eta ge na Safa Marwah ge ke aya pal hejo 2. Biasa mah rek di Safa ka Marwah pan Safa Marwah sabar balikan eta. 7 putaran eta teh. Jarak Safa Marwah sekitar 405 meter sekitar. 405 meter lah sekitar. Safa Marwah ya 400 kali 7 putaran. 7 sami saing oge. Sabaraha? 4 kali 7 ya 3 kiloan kira-kira 3 kilo. Safa Marwah lumayan 3 kilo. Da canggel eta teh bitis teh. Canggel bitis teh itu. 405 meter kali 7 bener gitu. Tah, engke teh di tengah-tengah teh aya pal hejo, aya cirina. Jang lalaki mah sunat naon? Ngincig sami. Ti dina mah santai ti Safa, santai. Bukit Safa san. Pas tepi we kana pal hejo aya cirina, langsung naon? Tak ngincig teh kieu gitu. Jadi lain lompat lain, sami jeung nu lempang tapi gerakan kerep. Ulah dugi ka aya kajadian sa'i jemaah haji umroh sa'i jeung pamajikan ditinggalkeun. Atuh ku batur ditewakeun. Gitu. Maksudna mah murek jeung pamajikan oge, pamajikan di dieu da teu naon sa'i mah teu boga wudu gitu jadi masalah. Dicepeng pamajikan bisi ku batur dibungkus bener gitu kan. Lempang teh dia pas pal hejo, tah lalakina mah kitu. Henteu ditinggalkeun henteu. Pamajikan biasa lempang kieu, tah eta teh ngaranna naon?
ngincik teh kitu lain buat jiga maraton lain itu karek kalah jero tinggalkan pamajikan teh ya geus setuju pamajikan karek 2 mopo misalnya ulah jadi ngincik teh gitu sebenarnya lebih jelas mah kewe kitunya kudu naon kudu umroh sering kudu haji mudah-mudahannya tak salawat haji geder nya teu kaalaman ayeuna jaga meureun geus aki-aki teu kaalaman ku ente ku anak ente meureun gitu kan jadi Rasul teh posisi saina dina lembah gitu da kieu mudun teh sopa set langsung gitu ya gitu deui tah didinya mas'a luwih jelas mah ka ditu lah an umil pudel katampi ti umil pudel halaman 288 tapi na Bukhari namanya teh umul padli baiklah rodia mugami karido sallallahu Allah anhuma ti ummi jeung padli ditu umil padli padol teh wargina Ibnu Abbas dilanceuk gitu padol umil padli jadi pudel pada leutik keneh di tasgir puailun ma'a puaililin 5 pako kaja li dirhamin duraihima dirhamun duraihimun abdun ubaidun kan gitu padlun pudailun kan gitu jadi umil padli padlina eta mah gede umil pudel hitam alit kan nih bisa wae ban gitu nya gitu kan tasgir teh gitu tasgir teh jika cek dina hadis Rasul tepati-pati Ibnu Adam minuhan wadah nuluhi goreng batang beteung jadi wadah lalu dipinuhan itu alus beteung mah goreng cukup we ka Ibnu Adam luqaimatun beberapa huapan luqaim jama gitu kan bari ditasgirkeun luqaim berarti sasenok lain senok temok lain lu kayak menirinya teh sendok detik kita teh huapan kecil lain huapan kieu cukup we beberapa huapan ayo sagede peureupeuh siapa huapna nya tuh tilu oge lu kaimateun teh kecil gitu bari jama taksir kilah gitu di bawah 10 gitu berarti beneran memakan teh 10 huap ka dieu bari laleutik gitu jadi umil padli gitu rodia mukami karido sallallahu anhuma ti itu umi jeung pudel kolat ngadau umil padli naon teh eta teh saka mangmangsa nasu manusa yauma arpata dina poean arpah fi saumin nabi dina saumna nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'athtu tuluy ngirim kami ilan nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarabin kana inuman pasariba tuluy ngaleut nabihu kana syarabin sar umul padli para sahabat mang harita dina poean arpah apakah Rasul itu saum arpah atana pinte pan biasa tanggal 8 Rayagung teh naon 8 Rayagung teh sunat puasa poe eta teh poe arpah sunat hukumna sabab mun puasa di dinya ngiparatan dosa 2 tahun tahun nu ieu nu keur jeung tahun nu bakal isarah eta teh tahun nu bakal kiparatan cek dina i'anatul talibin isarah si eta moal maot tahun hareup sabab geus aya jatah kiparat dosa puasa poe arpah hikmahna teh kiparat dosa nu ayeuna jeung tahun nu bakal datang moal mungkin aya kiparat dosa lamun tahun datang urang geus maot berarti isarah eta teh tahun hareup urang bakal hirup keneh tapi awal akhir bakal maot awal akhir mah tuh gitu mah puasa di mau maot gitu eta taros pun bapak eta bapak teu damang tadi teh nya kagok kurang tuluy geuning kitu lamun teu damang bade lebet mah gitu mun teu bade diteraskeun bapak mun teu pamang ieu bade diteraskeun mang tah da di satu sisi Rasul nganjurkeun saum arpah tapi ieu Rasul keur ibadah haji apakah Rasul teh saum teu lah cukup mau pudel teh kieu teu kudu rieuh pasian we cai dileut henteu gitu kan
dikintunkeun we cai dileueut berarti Rasul teh teu naon teu saom da memang saom Arafah hukumna sunat pikeun salianti jalma nu keur ibadah haji. Nu ibadah haji man teu fokus we mikiran wukuf di Arafah supaya tanaga jangan doa tanaga jang wukuf. Jadi kan jemaah haji mah teu kudu naon teh puasa poe Arafah alus keneh henteu. 285 an aliin katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ngadawu Ali kana lapad amaro marentah nikah kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atas sodako kana yen gawe sodako kami bijalalil budni kana pirang-pirang dangdanan onta allati anu nahartu nu mencit kami wa bijuludiha jeung kana pirang-pirang kulitna itu budni. Saur Sayyidina Ali Rasul marentah ka kami ketika kurban bahwa dangdanan onta ge sodakoh ke naon dangdanan onta rek dipenci teh biasa geuningan rek onta rek doma ge kurang sok aya dilawonan gitu kan di dangdanan naon doma oge kan doma teh make naon sajadah misalnya gitu ulah dibawa balik sajadah teh bikeun sakalian gitu geus kagok tadina ge jang naon ihlal urang teh naon muncit atas nama Allah ya sakantenan jeung sajadahna gitu kan doma teh gitu kan sok aya make lawon gitu kan bikeun eta ari kulitna kumaha sami kulitna kayak gitu bikeun we gitu ulah dijual ulah dijual eta teh bagikeun gitu tah lamun geus dibikeun mah teu naon dijual oge ieu kurban wah direcah we gitu tah si kulitna teh wildan teh meunang kulit lumayan jual we wildan tong mak kulit teh dagingna kitu naon dijual teh ngan catatan lamun wildana miskin penerima dina kurban nu beunghar sang nu miskin beda nu beunghar diapah nyuguhan nu miskin tamlik mikeun terus oh ya kayak gampang gitu kemana bete nu beunghar ketika kurban pan nu beungharnya dipasih hadiah ada eta ari hadiah mah diapah kasebutna ari kanu miskin mah tamlik beda kitu beda kulantaran tamlik jang nu miskin jadi milik manehna kulantaran jadi milik manehna dijual teu naon cek wildan teh aduh da abdi mah miskin jual ke tukang sate meunang teu meunang nu beunghar mah teu meunang da diapah nyuguhan pertanyaanana ari eta kulit bisa teu dijual ku panitia bisa panitia nu mariskin gitu hah bentuk panitia nu mariskin cek panitia ieu jatah urang meureunannya nya orang jual we eno teu naon yang ngopi panitia anu beunghar mah teu bisa ngajual beda mun ade miskin nampak ieu tina naon daging atau naon ya gitu tina kurban miskin jual teu naon da jadi milik nu beunghar mah eta mah nyuguhan nya kudu didahar atuh diapah eta halaman 305 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido sallallahu anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul al umratu ari umroh ilal umrati kana umroh nu sejen kafaratun eta jadi kiparat lima kana perkara bainahuma nu tetep ma antara umroh jeung umroh wal hajjul mabruru jeung ari haji anu mabrur laisa eta teu aya lahu eta tetep pikeun haji mabrur naon jazaun babales ilal jannata kajaba surga saur Rasul antara umroh yang satu dengan umroh yang lain jadi kiparat ayeuna umroh beres umroh deui kiparat pan aya zaman nu kaliru kieu init kaditu umroh sakali manehna umroh teh sakali kaditu na balanya
piknik da Rasul ge sakali sugan Rasul ketika tahun ke-7 Hijriah nepi ka 3 kali ante sakali we keur di umroh ti Ji'ronah kitu harita sakali we Rasul dina haji wada sakali we sakali jadi tiap init ka ditu sakali entek akuring menda ti Rasulna kitu apaleun hadis nu ieu ya mun urang ayeuna umroh isukan umroh deui tah dosa antara umroh nu kamari jeung umroh ayeuna teh di naon jadi kiparat dua poe ka tukang umroh migawe dosa urang umroh deui jadi kiparat jadi atuh mengpeng urang ditu sing loba umroh teh ari kaduga mah gitu ulah naon teh da dina Rasulna ge Rasul sakali nyaah ongkos eta mah gitu sok sing loba gitu sabab umroh 7 kali padilahna sami sareng haji umroh 7 kali itu tapi lain berarti ki ada orang geus umroh 7 kali berarti orang pak haji henteu pak umroh we ente mah pan jama teh keukeuh hayang beuh dipaksakeun yang disebut haji umroh ka ditu make kope haji lamun disebut pak haji teh amekeun aya zaman nu kitu pak umroh gitu bisa haji gitu gitu ada abdi mah geus jadi haji nah pan cek Rasul ge umroh 7 kali sami jeung haji beda tetep pak umroh padilahna hampir sama oke itu mata ngagugurkeun kewajiban abong kena umroh geus 7 kali moal haji deui henteu bisa kitu teu beda seperti umroh dina bulan Ramadan umroh dina Ramadan martabatna sami sareng haji tapi lain berarti urang da geus umroh dina bulan Ramadan moal daftar haji teu kitu tah jadi umroh nyaah sakali ka ditu ongkos 30 juta sok geus di ditu mun sehat paksakeun umroh deui eta jadi kiparat dosa wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah haji mabrur eueuh dibabalas kecuali surga naon haji mabrur teh ulama ihtilaf nepi ka 3 pendapat nu kahiji naon penting dijelaskeun haji mabrur teh hiji maqbul haji nu ditarima maqbul teh mabrur teh maqbul teh nu kadua ma la yukhalituhu itsmun haji anu teu kacampuran ongkosna ku dosa jelas halalna kajenting ladang naon ngajual genyer teh kamari geuningan ngan jeung sawahna benerna gitu nu katilu maksud mabrur teh anu kholis anu ikhlas 308 an Abdillah bin Umar katampiti Abdullah bin Umar radhiyallahu mugami karidho sallallahu anhuma ti Abdullah bin Umar anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti Rasul idza qopala eta di mana mulih Rasul min gozwin tina perang au hajin atawa tina haji au umratin atawa tina umroh yukabbiru tah takbir Rasul ala kulli syarofin dina saban tempat anu luhur minal ardi tina bumi salasa takbiratin kalawan 3 pirang-pirang takbir tsumma yaqulu tuluy ngucap Rasul kana lapad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha taya pangeran eta maujud illallah kajaba Allah wahdahu barina saji Allah la syarika taya nu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah lahu eta tetepikeun Allah al mulku ari karajaan walahu jeung eta tetepikeun Allah alhamdu ari pujian wa huwa ari Allah ala kulli syai'in kana saban perkara anu mungkin qadirun eta nu kawasa aibuna takdirna nahnu aibuna ari abdi sadaya eta nu balik kabeh taibuna pirang-pirang nu tobat abiduna pirang-pirang nu ibadah sajiduna pirang-pirang nu sujud li rabbina ka pangeran abdi sadaya hamidun pirang-pirang nu muji sodako bener sa Allah wa'dahu kana janji Allah wa nasara jeung nulungan Allah abdahu ka hamba Allah wa hazama jeung ngancurkeun Allah al ahzaba ka golongan kufar wahdahu barina sahiji Allah Rasul di mana mulih tina perang, tina haji, tina umroh, sok takbir mun mendakan tempat nu nanyak. Allahu akbar. Kang eta berlaku teu lemu urang nyaba berlaku eta ge sabenerna. Doa balik ti panyabaan
indah di mana hadis sama haji umroh jeung naon perang. Memang mayoritas rumahku Rasul gitu, teu haji umroh, teu umroh perang gitu, jarang jalan-jalan belanja gitu kan. Nya osok eta ge mese Rasul yang non sok mapah ka pasar mah osok ngan kaseseueuran dari pasar mah caket panginten ieu perjalanan tebih mayoritas Rasul teu perang haji umroh. Sebenarnya itu berlaku urang balik di perjalanan nu jauh oge baca doana ieu. Tiap tempat nu luhur baca takbir 3 kali, tuluy baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa zamal ahzaba wahdah. Doa balik tina perjalanan. Jadi ibadah haji balik umroh iya doana ya. Pokoknya tiap naon, tiap lumaku sabenerna mah eta. Lumaku naon? Lumaku nu eusina taat, milari ilmu, rek silaturahmi. Nah, mulih teh urang rek kalemur teh baca doa ieu berlaku. Laman 308 an Jabirin katampi ti Jabir radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhu ti Jabir qala Jabir naha ngalarang san Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ruko kana yen datang sarojul hiji lalaki ahlahu ka keluarga rojul lailan dina waktu malam. Rasul ngalarang kitu jalma nu lumaku bari jauh ninggalkeun pamajikan lila ketika bade kembali ka imah ulah sok balik peuting cenah kitu. Kitu. Komo teu bebeja heula mah ujug-ujug datang jam 12 peuting gitu. Tadina rindu sono nampo pamajikan sare can mani di tadi teh. Nu akhirna jangar gitu kan dah. Tapi si kitu maksudna mah. Nyari kitu mah bejana lah. Ya di perjalanan pedoana sing salamet pun gitu. Tapi tetap saya nama ulah dugika mun teu aya darurat, aya udur ulah dugika mulang ti perjalanan nu perjalanan jauh bari nyabana lila ulah ngadaguan peuting. Iraha atuh kuduna nya teu isuk sore gitu. Bisi naon? Bisi reuwas pamajikan heg can mani, heg bau gitu kan. Misalna gitu kan. Pan ari awewe pan bau pan awewe mah gitu. Kumo can mani mah heg ngesang gitu kan. Persis we meureunnan leob hayam gitu kan. Eta muncul hayam di leoban gitu kan ya. Tah seperti kitu. Di Inggris eta moal pamajikan urang mah. Teruskeun an Anas katampi ti Anas radhiyallahu anhu. Qala ngadahu sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layat ruku oh kana nya kana bukti sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam layat ruku eta tara datang Nabi ahlahu ka keluarga Nabi layat ruku eta tara datang wengi Nabi itu ahlahu ka keluarga Nabi kana bukti Nabi layat hulu eta tara lebat Nabi ila gudwatan kajaba isuk-isuk au asyian atau sore-sore. Ya Rasul mun ti perjalanan tebih tarawih malam tara teu enjing sonten. Mana Babun asaparu ari lumaku azabun eta sebagian tina siksa. Halaman 310. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngadauh Nabi asaparu ari lumaku kit'atun eta sebagian minal adzabi tina siksa. Yamna'unya gah itu si itu naon sapar. Ahadakum kasalasaiji aranjeun kabeh to'amahu kana dahareun ahad wa syarobahu jeung kana inumeun ahad wa naumahu jeung kana sarena ahad. Fa idza qada maka di mana-mana geus nyumponan si ahad nahmatahu kana kabutuhna itu si ahad. Fal yu'ajjil tapek gagancangan ahad ila ahlihi ka keluarga ahad. Ti Abi Hurairah Rasul ngadauh ari lumaku teh adalah qit'atun minal adzab sebagian tina siksa. Jadi init-initan teh ripuh aneh kacida lamun aya jam hobi init-initan
teu kaharti. Ke Jakarta hayu, ke Bandung hayu, rasap gitu. Padahal qit'atun minal adzab, sebagian tina siksa, nu normal mah gitu. Nah, kasiksa kumaha? Yamna'u ahadakum ta'amau. Kacegah tina barang dahar nu nikmat. Kadang-kadang di jalan beda jeung di lembur. Wasarobahu minuman sami. Teu bisa gratis kudu meuli anger. Sare sami moal tibra sok. Beda sarena mobil kajenting mobilna alus ngeunaheun tetep beda. Dibandingkan yang sare di kobong teu make sajarah enak sare di kobong eta daripada di perjalanan. Kasiksa eta. Jadi atuh perjalanan itu adalah sebagian daripada siksaan ripuh. Di mana-mana geus beres nyumpuan kabutuh tina nyaba teh sok sing rusuh gagancangan ulah sok loba sumpang simpang ka ditu ka dieu. Balik ka lembur, balik ka imah keukepan pamajikan gitu eta. Geus beres mah pangabutuh teh, pan sok loba ini itu gitu. Perjalanan lumaku kabutuhan beres, tapi ya ka ditu ulin ka ditu lila butuhna mah sampai ulin 3 poe pan gitu. Teu puguh eta mah. Teu betaheun di imah eta mah gitu. Jadi we ka ditu teh naon? Luas, luis, leos gitu. Alus keneh jedag, jedig, jedog. Kok mau lamun teh mah jedag, jedig bari naon mah? Bari naon? Luas, luis, balik ngajedig gitu, ngajedog berenang gitu. Bahasa Jerman itu teh kade eta. Luas, luis, leos. Luas, luis, gaya. Leos teu betah di imah. Luas, luis, leos, ngagaya init gitu. Jedag, jedig, jedog, ngajedog tapi teu dangdan gitu. Nu alus we naon? Luas, luis tapi ngajedog berenang gitu. Eta nu alus. Sebagian tina siksa. Kang punten ari rek lumaku teh eta teh perlu aya walimah henteu? Upami dina absenan nu kamari teu aya walimatus saparnya. Geus dijelaskeun kamari aya. Teu aya nya walimatus sapar, aya ge walimatul naon cing? Walimatul kudum disebut naon walimah naon? Kudum naon nya kamari. Jadi aya kan walimatul kudum urang geus di perjalanan salamet, hoge walimah ngumpulkeun tetangga. Naon? Naqiah naon? Teu katalar deui. Walimah naon? Hah? Kudum, walimatul kudum. Hah? Naqiah? Nya naqiah. Tah eta sapar urang dianjurkeun teu? Upaya ningali dina Fathul Muin juz 3 bab 5 teh aya walimatul sapar. Aya ge walimatul kudum. Urang sok dibalik. Walimatul sapar aya, kudumna teu aya. Lain berarti teu aya walimatul sapar. Ngan teu ka absen we eta. Sabab berdasarkan beberapa dalil walimatul sapar itu aya. Hiji dina kitab Mukhtarul Ahadits halaman 13. Tayangan ieu kayak kakobong. Ay hadis ge idza kharaja ahadukum ila safarin. Idza kharaja di mana keluar sahadukum salah saji aranjeun kabeh ila safarin kana lumaku faliwaddi maka pek pamitan ahad ikhwanahu ka dulur-dulurna ahad. Fa innallaha maka sayasuna Allah jailun eta nu ngajadikeun lahu ka ahad fi du'aihim dina doana itu ikhwan barokatan kana barokah. Soroso di mana anjeun rek lumaku sok pamitan ka dulur, penta doana silih doakeun sabab ku Allah dijadikeun barokah di dinya. Berarti urang bebejah heula. Bebejah Kang Dadinya pamitan, itu aya acara walimah geuningannya. Eta paling pamitan ya abdi bade permios widi doakeun bade angkat. Sugana teu aya acara. Sugan gitu aya parasmanan. Oh, dina kitab Kifayatul Ahyar eta mah jilid kedua, pami akur halaman 5 genep, pami akur halaman. Dina tinggal paslun pil walimah menjelaskeun walimah. Dina kitab Kifayatul Ahyar aya. Aya. Kieu bahasana. Dzakarul Hulaimi al-mas'alata wa qala. Imam Hulaimi nganyarioskeun hiji masalah. Anjeunna ngadauki yustahabu lil musafir ayut iman nas. Yustahabu disunatkeun lil musafir pikeun jalma nu rek lumaku naon ayut ima yen mere dahareun musafir anasa ka jelema. Jadi ulam urang rek berangkat sunat ngapna memberikan parasmanan ke orang lain. Nu dipahami ku urang eta teh naon? Walimatus safar. Eta teh Kifayatul Akhyar. Naon sababna?
nya aya anjeunna nukil aya asar-asar ti para sahabat kitu rek berangkat teh non ngayakeun jamuan parasmanan heula makan-makan heula di samping nyuhunkeun duana. Oge ditinggali dina kitab Ihya Ulumuddin kitu nya. Di antawisna tata krama zaman rek lumaku saur Imam Ghazali kieu aywaddi'a rupako al-hadar wal ahla wal asdiqo aywaddi'a eta yen pamitan heula jalma nu rek lumaku teh rupako al-hadar ka pirang-pirang babaturan nu aya di lembur wal ahla jeung ka keluarga wal asdiqo jeung pirang-pirang babaturan urang rek berangkat tata krama salah satuna teh pamitan heula ka tetangga ka baraya. Jelas. Bisi kurang keneh dina Sahih Bukhari aya judul taudi. Naon taudi? Pamitan. Abu Hurairah eta mah. Saur Abi Hurairah kami diutus ku Rasul pikeun nyerang orang Quraisy. Rasul nitip mun anjeun panggih si anu disebut ku Rasul. Bakar ku anjeun. Bunuh nate lewat ku jalan dibakar. Mangga saudara Abu Hurairah. Pas dina hari hana bade berangkat pamitan heula ka Rasul. Gusti Rasul abdi teh bade berangkat. Oh, diralat ceuk Rasul. Nuku kami disebut si anu ditewak titah dibakar ulah. Dari nyiksa ku jalan dibakar mah khusus siksaan Allah ke di akhirat. Teu meunang urang nyiksa ku jalan dibakar. Tak ajaran Rasul gitu. Kawit teh mah Rasul marentah pikeun ngabakar jelema. Kadina mah teu kenging. Sabab tetap ihsan itu kudu aya. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata. Allah nyatetkeun kahadian dina tiap perkara termasuk nalika rek mencit. Mencit jelema ge make tata krama. Ulah dibakar. Dilelepkeun gitu kan. Sapaehna ulah. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata. Di mana anjeun mencit sing sae mencitna gitu. Pan eta tata krama diralat ku Rasul. Itu taudi didinya naon didinya? Taudi teh pamitan. Bisi kurang keneh deui dalilna. Dina Riyadus Shalihin aya. Mun akur halamanna halaman 345. Kieu saur Sayyidina Umar bin Khattab. Istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umroh. Abdi teh widi ka Rasul bade umroh di Madinah teh. Ari Umar bin Khattab kan mertua Rasul. Sabab Siti Hafsah putra Sayyidina Umar ditikah ku Rasul. Widi heula eta ka Rasul. Tibalik ieu mah nya. Jadi mertua widi ka minantu ieu mah. Rek angkat-angkatan teh. Istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Abdi teh widi ka Rasul rek umrah. Fa adzina li Rasul ngawidian ka abdi. Bari kieu ceuk Rasul teh. Umar, la tansana ya ukhayya min du'aika. La tansa ulah po anjeunnya na ka kami. Ya ukhayya he dulur kami fi du'aika dina doa anjeun. Kade pohnya doakeun kami. Nabi nyuhunkeun naon? Didoakeun ka Sayyidina Umar. Saur Sayyidina Umar kami bangga hari eta nepi ka Nabi dihijikeun hoyong dihijikeun sareng doa abdi. Bahkan dina riwayat sanes maredaksina teh kieu asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Rejeungkeun nya kami dina doa anjeun. Widi nyuhunkeun doa pi doana pamitan aya ti Rasulullah. Oh atuh kesimpulanana berarti walimatus safar teh hukumna tetap sunat. Hiji pamitan, istihlal istirdo, dak di perjalanan teh sebagian daripada siksa, bisi maut di jalan, beren gitu. Ku ayana walimatus safar jadi bahan silaturahim gitu kan. Ku ayana walimatus safar bisa saling titip doa. Urang anu teu berangkat ngadoakeun musafir sing salamet di jalan, musafir sami ngadoakeun ka urang. Itu adab tata krama dina nalika lumaku. Pak babun babu Fadlil Madinah Al Munawwarah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.